babango atau pakakas kawas patlot. Sanggeus dicapit, eta kulit kokocop teh tuluy diturih, tapi teu dikeureut nepi ka bersih. Jalma tukang nyunatan teh baheula mah disebutna bengkong, ayeuna mah paraji sunat atawa mantri sunat. Strasna kebiasaan. Upama aya kulawarga anu rek nyunatan, ilaharna sok ngayakeun babadamian kulawarga heula. Nangtukeun waktuna, saha paraji sunatna, kumaha karyaanana, jeung sajabana. Dina waktuna, sunat teh sok direuah-reuah heula diraramekeun. Keur anu mupuh mah, sapoe samemehna budak sunat teh sok aya nu diarak tumpah kuda, mapai-mapai jalan bari dipring ku tatabeuhan kendang penca. Carita zaman baheula jeung ayeuna. Baheula mah sameme disunatan, budak sunat teh sok dibawa ka balong atawa walungan. Sina ngeueum heula. Maksudna ngarah raragana baal lamun engke dikeureut. Geus kitu tuluy dilahunan dina korsi. Pada rekelan sarta panonna dipeungpeunnan. Kakara disunatan. Sanggeus brel dikeureut, kolot-kolot nu ngayung nyaraksian sok kerampak kita. Salamet, salamet, bela sok belaan geura pencit. Bela nyaeta hayam anu dipencit sanggeus budak berel sunat. Ayeuna mah henteu kitu. Budak anu rek disunatan teh henteu kudu sina ngeueum heula di balong. Subuh keneh teh sok langsung wae dibawa ka mantri sunat. Henteu dibaalan heula. Brel we tuluy dikeureut. Rengse dikeureut, harita keneh ka budak sunat sok pada nyecep, pada mere duit minangka panyombo ngarah henteu ceurik, ngarah bungaheun sarta bisa mopohokeun ka nyeri. Mung sakitu penjelasan sakedik tina tradisi nyundatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap. Mantap, keren, mantap. Iya, Bu. Sarip, Bu, tabu. Alim, nyeri, Bu. Ulah, Bu, bisi taya deui, Bu. Sok naras Bisi ngaleungit, Bu, 2 kali mah. Aya Bu teh Risna. Himsa cenah, Bu, bade nyarios. Risna mah Pak. Naon tuh, Rip? Padua teh mah Bu. Mah Himsa Dua cenah, Bu. Risna mah. Himsa. Risna Bu, padua teh Bu. Sarip. Mah Himsa dina grup mah nyarios. Bade naros cenah Himsa. Sejanten Ibu. Aeh lauk pae. Aeh lauk pae kalati janten. Bu, bade naros di tabungan isin, aduh, teh janten. Bukan itu pami di adat Sunda mah
di sepitan teh atau napi disunat teh kan sok di alitnya bunya. Bohong, 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 bohong. Tapi pami pami misalkan tos ageng gitu Bu tapi teh can di sepitan rasa di sepitan kumaha Wajib tah Bu? bisa eta mah. Eta mah nu kadua kalina him. Nu kadua kalina eta. Ente Bu, sanes Bu. Iya kan pedawe kan ari di abi mah di lembur di ditu gitu sok engke mun SMA nembe di sepitan gitu Bu. Ih Mah asli bisa Bu. Bu. Dabi mah Anjir. sanes di Bisa gitu Lembur Tasik mah. asli mana? Bu. Lembur mana? Lembur Asli. mana? Bu abi mah sanes itu Lembur Bu di mana, Jawa Him? Bu. Di Jawa Bu. COD pertengahan sok COD. Di Jawa di itu Bu. Jadi di sepitan teh SMA gitu Bu. Eta teh kumaha gitu. Lamun mualaf pakara him lamun mualaf pakara. Apa lagi Islam ti leutikna Oh, Saripudin. lain bisi mualaf. Tradisi Bu eta mah Bu. Pari kumaha tuh pari ai. Eta mah tos tradisi memeureun Bu. Tradisi tiap daerah beda-beda kan Bu. Jadi itu mah tradisi tiap daerah Bu, benten-benten gitu. Bohong, Tapi kan bohong, ibu bohong. kami disunat mah wajib Oke, tapi hukumnya. kan kami Jawaban Sanes anak emang tidak jatuh sanes akurat. tradisi kan baru emang wajib Bu dari kecil. Jawabannya tak akurat. Tapi itu tergantung adat Belum istiadat terverifikasi. tradisi daerah Belum masing-masing Bu. terverifikasi. Orang ngobrol. Astagfirullahaladzim, Sarip. Sekian Bu di Fahri Bu. Bohong, Fahri, bohong. Abi ibu ya Sinta Bu 12 nih Pak 4 kan ibu pami disunat mah wajib janten sanes tradisi panginten Budaya paling ya, Bu. Budaya. Tadi saat nyebut tradisi cerekan euy, cerekan Tuh euy. alur tradisi Cerekan sama. euy. Emang wajib ada tradisi daerah. Budaya paling So info. Budaya paling kayaknya. So info sih Haris so info. Fundamental gitu. Mohon Bu.
Tuh kan mualafnya Bu, pengen mualafnya Bu. Inte Bu. Ya agama karuhunnya Bu. Aya Islam karuhun. Sarip Alah karuhun. Sarip. Ya. Cekat Bu. Nuhun, Jadi Bu. dangukeun im sama. Didangukeun astagfirullahaladzim. Sarip cenah Bu, bade Bu, siraman cenah Bu. Siraman rohaninya Bu. Apa pada nikah Sarip? Bu Sarip mah bade nikah cenah Bu. Sarip pada nikah Ira Harip. Moal. Kewe engke. Mohon. Sok IPA 5 tuh sahanya. Mahim. Nah tuh IPA 5 teh. Caca. Him. Nah, cenah. IPA 5 sah IPA 5. IPA 5. Sahanya. Presentasi we. Mahim sae. IPA 5, Bima IPA IPA. 5 presentasi. Bima IPS dah IPS 5 Bima. Gak banget ibu. Ibu bios doaan. Bias. Kuabi dibantuan sok. Kalem. Himsa, astaga, Himsa puasa. Puasa Him. Puasa Him. Woi, aya nu puasa euy. Emang puasa. Ibu tilah Himsa, Bu. Tinggal ibu Him sabu. Barang tua. Puasa batur mah, Bu. Sarapan Bu. Off cam atuh euy. Oh iya. Maaf. Maaf. Ah, parah. Ben, Bu, ben. Kalau ieu cahaya ilahina cantik euy. Ini di urang mah redup Him. Ibu mikna parem Bu. Oh lupa. Ayo hei. Ieu can share screen ya. IPA 5 euy, IPA 5. Ku ibu Bu. Serap Barang mamu ayo eta mah Himsa. Ibu abi mah tim hore, ibu bagian ke keprok kumpul. Tim hore, Him. Tim horenya Him. Tim hore. Mantap. Caca bade ti saha Caca? Ti ibu Bu. Di kerangan sia nilaina ti ibu mah. Heeh, Cak aduh. Caca mah. Paur Ca, ulah jadi Ca. Beuh hatur nuhun tamat euy. Tah eta teh Bu kenging ngedit abi eta teh Bu. Sadaya teh Bu. Ibu saya jago presentasinya Bu. Naon? Iya Bu. Naon teu Put? Tong sok kitu Put. Ahimsa we Bu tabu. Asli Bu di SMPG Bu jago Bu. Deh. So, ketuang cobian ku abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepangkeun wasta abi Mahim Tepah Kapahrudin di kelas 12 IPA 5 bade ngapresentasikeun tradisi 12 Sunda nyaeta IPA 5 siraman. Sa.
Buka handap Bu. Teu katalar babi Bu. Wah, nita anjim. Tradisi siraman. Tradisi siraman dina nikahan adat Sunda ngandung harti nyaeta ngamandian calon panganten awewe make cai anu geus dihijikeun jeung cai kembang 7 rupa. Next. Dina adat Sunda, ritual simbolis anu hartina nyucikeun panganten awewe sateu acan upacara akad nikah disebutna prosesi ngibakan. Prosesi ngibakan umumna dilaksanakeun saminggu atawa 3 poe yang hareupan poe peresmian nikahan. Saena mah calon panganten awewe atawa lalaki sadayana ngaliwatan prosesi ieu sacara papisah di panyicingan sewang-sewangan. Kanggo calon panganten anu ngagem agama Muslim, leuwih ti heula dilaksanakeun pangajian serta maca doa khusus. Prosesina anu kahiji nyaeta ngecagkeun aisan. Calon panganten ngecagkeun aisan nyaeta calon panganten awewe kaluar ti kamar anu secara simbolis diais ku indung. Sedengkeun bapak calon panganten awewe leumpang dihareup bari mawa lilin ka tempat sungkeman. Nurutkeun sabaraha sumber, prosesi ieu ngabogaan makna tanggung waler kolot ka anakna. Anu kadua nyaeta ngaras. Ngaras teh nyaeta calon panganten awewe ngalakukeun sungkeman sarta ngumbah suku kadua sepuhna minangka simbol ngahormat sarta nyuhunkeun widi. Dina prosesi ieu biasana nyiapkeun amparan sarta handuk kangge ngawasuh sampean sepuh. Anu katilu aya pacampuran cai siraman. Kadua sepuh nyicikeun cai siraman ka jero bokor nyaeta sarupa wadah gede anu cekung sarta sisina rubak anu dijieun tina logam. Tuluy ngocek cai siraman kanggo upacara ngibakan. Cai siraman dieusian ku hiji rupa kembang seungit, 2 lembar sarung, 2 lembar karembong batik, salambar anduk, dupa, baju kabaya, payung ageng, jeung lilin. Anu kaopatna nyaeta ngibakan. Ritual ngibakan dimimitian ku ditembangkeunna musik kacapi suling. Calon panganten awewe diajab kudu ngarias ka tempat prosesi ngibakan kalawan nincak 7 lembar lawon. Siraman dimimitian ti indung, bapa, tuluy disusul ku para sesepuh. Jumlah nu ngibakan nyaeta ganjil. Nyaeta 1, 8 atawa panglobana 11 jalmi. Anu kalima nyaeta nyukur buuk. Calon panganten awewe dicukur buukna ku kolot minangka lambang kanggo mamantes diri secara lahir jeung batin. Sanggeus buuk dicukur, acara dituluykeun kalawan prosesi ngeuningan. Dina prosesi ieu calon panganten awewe oge dicukur bulu-bulu lemes dina rarai, punduk, nyieun amis cau atawa sinom, midamel godeg, sarta kembang turi. Anu kagenep nyaeta goreyang parawanten. Sabari ngantosan calon panganten dirias, para tamu undangan ngarasakeun acara haampangan sarta bebeutian. Haampangan sorangan nyaeta rupi-rupi leueteun sapertos ranginang, opak, saroja, kue bugis, wajit, kue lapis, sarta loba deui. Sedengkeun bebeutian nyaeta leueteun anu sipatna tumuwuh di jero taneuh kaliwat dikokolakeun ku cara dikulub atawa diseupan. Contona nyaeta kacang, talus, sampe, jeung sajabana. Dina acara ieu oge dilaksanakeun pamerean cai siraman. Tah saatos kitu aya prosesi nu katujuh nyaeta huapan pamungkas. Huapan pamungkas biasana motong tumpeng
ku kadua kolot calon mempelai awewe sarta dilajengkeun kalawan acara masihan huapan pamungkas ka anak saloba 3 kali. Huapan pamungkas jadi simbol pelepasan kolot ka calon mempelai awewe kanggo hirup teuneung kalawan kulawargi anyar jaga sanggeus nikah. Anu dalapan nyaeta teunuh buuk. Potongan buuk dikubur ku kadua kolot calon panganten awewe di tempat anu atos ditangtukeun. Ngubur buuk ieu ngabogaan makna minangka mikeun atawa nguburkeun kahirupan ka tukang calon panganten awewe anu dirasa kirang sae. Dina bagian ieu aya gambar tina prosesi siraman. Engke lah eta ge bakal ngalaman lah kege masing-masing pamika umuran mah. Intan. Jeung saha him, jeung saha. Sering sahib. Henteu. Ieu aya mindahkeun cai kana kendi. Anu dina caina aya kembang 7 rupa teh. Anu salajengna aya gambar lawon jeung siwur. Terus anu salajengna deui aya gambar kendi anu isina cai siraman. Terus salajengna aya kembang 7 rupa. Atur nuhun, mung sakieu presentasi ti simkuring. Puntenna bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini guys. Boh, ngebetnya Bu. Eta. Abi Bu. Ibu lamun narosna ku kelasnya lira kumaha Bu? Tong kitu Rip. Tong kitu Rip. Naros ku Gitu. kelasnya lira kumaha Ngerjakeun Bu? berarti maneh. Kacite. Mending mana langsung PC urang Rip. Ayeuna buru. Langsung PC we mun nanya mah. Sok Ampun. tadi nu bade naros. Abi. Kunaon dina siraman kedah ngangge 7 kembang eta teh. Naon? Nya eta 7 kembang. Kela. Ka searching heula. Ibu geus dibantosannya Bu. Ente Bu, ya. Oke. Bu, abi mah pada naros eta kunaon dina siraman teh identikna ku kembang melati, Bu. Eta Bu. Tilidun awe kitu takdir. Naon ku kembang naon deui? Melati. Mun eta Nya sabab kan ari kembang melati mah seungit gitu. Jadi jika nama da abi ge teh acan pengalamannya. Jika nama mengke mengke kangge kahirupan Lain anu him. naon? Jadi ari kembang melati teh ageng makna Dah eta mun teu Kan- salah mah. emang bisa indahan. kan kela kan jaba deui ari kembang melati mah kan seungitnya jadi sangkan hirup urang teh yang kaharupna teh seungit gitu teu bau gitu. Oh, Jadi
Jadi dina lamun keluarga mah adem ayem gitu. Eueuh ribut Sahayu. gitu. Bisi lain bisi mah. Kan ieu naonnya? Kancan pengalaman. Nebak lah. Apaan abi ningali ti orang tua gitu. Ieu mah. Kan can pengalaman. Oke lah, kayak ngalaman geura maneri lah. Gampang. OTW. Fahri ulah mempersulit Fahri. Alhamdulillah Bu aya salit Bu. Nu penting Ibu aya aja bos. yang naros. Ibu Ibu kan saurna teh aya 3 kali suapan cenah anu kanggo eta teh. Tah eta teh aya hartosna henteu? Aya. Bade Bu, aya eta teh. Soalna kan Nabi Muhammad ge pernah gitu nyarios bahwa lebih baik ganjil gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu salah. Terus gitu Bu, jawaban itu Bu. Bar. Kala Bu abi bade ngawalar anu fadilah heula Bu tiasa Bu. Gaskeun him. Sikat. Jadi kembang 7 rupa teh ngandung arti makna tina kahirupan manusia. Nya eta nu kahiji aya bunga mawar beureum anu ngartikeun makna kelahiran diri manusia ka dunia. Anu kadua aya bunga mawar bodas. Bunga mawar bodas ngandung arti ketentreman, sejahtera jeung damai. Lajeng anu katiluna aya bunga kantil. Bunga kantil eta ngandung arti ngabogaan jiwa spiritual anu kuat yang ngaraih kasuksesan boh lahir maupun batin. Anu salajengna aya bunga melati anu ngandung arti dina ngalaksanakeun tindakan selalu ngalibatkeun hate atau dalam kurung kalbu. Jadi teu sagawayah gitu. Teras deui aya bunga kenanga nyaeta ngandung arti generasi penerus leluhur. Terus aya bunga sedap malam anu hartina kaharmonisan jeung katentreman. Anu pamungkas aya bunga melati gambir anu ngartikeun kesederhanaan. Terus Bu. Ya hiji deui him. Sebelum makan. Nah, hai Ibu, ka kelompok abi maser naros Ibu. Wah, ieu mah bade nikah ieu mah sadaya. Iya, presentasi nage Bos. Kan Bu tadi teh aya no kedahnya diakeun sapertos 2 sarung sareng. Terjadi on cam. Kumaha kala teu kadangu rarepe heula. Kan tadi teh aya nu kedah disadiakeun sapertos 2 lembar sarung sareng payung ageng sareng sanesna. Payung ageng sareng sanesna. Nah eta teh maksud sareng tujuanna teh naon? Maksudna Ditampung heula. Jawab. Tewe Google. Sok bilih aya nu bade ngawaler langsung we gaskeun. Abi wahim. Sok. Bagus ya, mantap. Mantap. Arif Mantap. jawab. Ibu yang naros. Sarungnya. Kela sabar. Sarung.
kunaon kudunya Kanggo giaan sarung. sarung. Kanggo angket teh kan ku mamah bapana teh di ais gitu sarung teh atawa tiasa wae kanggo non sih dampal kanggo jalan ka tempat non tempat siramanana. Nah, kanggo payung kan payung kanggo mayungan di tempat siraman di bumi ka tempat siraman di payungan gitu. Julpi kumaha Julpi? Mun atas. Atos, hatur nuhun. Tos men tangan. Sok sadeu anu bade naros. Sadeu. Sok. Intan biasa. teh coba naros. Ibu atas ditaruhkan tadi ku si Pak Sami. Oh, oke, siap. Sok sadeu anu bade Ibu yang naros deui. naros. Ibu yang naros. Komedi. Sok. Habis. Panjang terkieu. Habis. Cara prosesi nyiraman teh dikanggokeun kanggo istri anu bade ngalaksanakeun resepsi pernikahan. Ya, Bu. Nah, kunaon calon panganten pamegetna henteu kedah nyiraman? Selaras nama dua nana ge wios dina aya di luhur baik pengantin pria ataupun wanita ngalakukeun siraman tapi di masing-masing tempat Di bumi sewang-sewangan gitu. di bumi Sorangan Pria sewangan. di ke arah istrinya, canya. Tapi biasa Jelaskan nama kanggo istrinya. tapi biasa nama anu paling sering ngalakukeun siraman teh nyaeta ti pihak istri kumargi ti pihak pamagetna sok hoream ribet gitu tah. Nah, eta kan ari pameget mah kitu hoyong nu simple gitu. Tinggal adus. Nuhun salsa. Aduh, naon. Naon rip? Terjadi. Aing rip. Next. Sade. Pari moal pari. Ulah lah si pari wae bos. Atos. Ulah. Oh, pari atas. Ulah. Sekap, Bu. Sekap. Ngundal pisannya, Bu. Weh, MIPA 5 nih, Bos. Beh. MIPA Ibu ini teh ada jadwal Google Meet juga buat MTK. Jadi gimana, Bu? Iya. Gak tahu, Bu. IPA 1 mah udah dapet jadwal. IPA 3 juga sama, Ibu. IPA 4 sami Bu, bentrok Bu kumatu Bu. Ibu, kagok Ibu hiji Kalimat dari IPA saya, 3 Bu, tacan IPA 5 presentasi. Weh, jidaya weh kagok gitu kelak gitu. Jidai. Perwakilan. Jidai. Bu, perwakilan. Jidai. Perwakilan. Abi Bu. Oh, di Ibu. Di Ibu. Atuput ulah ti ibu tuput si Putri mau Semangat kumaha. Ibu, kok saya. 5 orangnya, Ibu? Kumaha tuput kena buranti wali kelas. Siap. Yuk kayaknya bisa yuk. Yuk bisa yuk. Udah Abi mah hoyong 5-an. Udah nyalira Ah. Nyalira we dan Weh biasa nyalira IPA weh abi. mah. Abi gitu nyalira tuh ih. Ya. Menihoyong ngaborong atuh. Abi gitu Tadi nyalira warang ih. sama Himsa. Kayaknya mah nyalira Ayo Bu. tadi Tadi nyuarang warang ka ya. abi ih. Nya ih. Solo skuadnya Him. Solo skuad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wasta Putri Yasmin, wawakil di kelas 12 MIPA 3. Bade mempresentasikan hasil ngeunaan tradisi resepsi adat Sunda. Kawin mangrupa acara janji perkawinan anu dirayakeun atanapi dilaksanakeun ku dua jalma kalayan tujuan pikeun ngaresmikeun ikatan perkawinan. Numutkeun norma agama, norma hukum, sareng norma sosial. Sarengse kawin teh sok aya diayakeun deui acara sejen anu sok disebut resepsi.
Kagiatan anu sok dilaksanakeun dina waktos resepsi teh nyaeta sembah sungkem, mangrupakeun panyalindungan berkah pikeun kedua mempelai ibu ieu teh pihak anu ngamimitian kahirupan anyar. Sungkem hartosna panganten kedah ruku awak sareng sirahna dipayuneun sepuh sareng nyuhunkeun hapunten tina kalepatan kolot oge diharapkeun masihan berkah pikeun duanana. Ibu kunya lira tanapi nextnya Bu karunya. Next. Naik ke sok. Lihat Sok awe. sok 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 Solo kalem squad, santuy solo santuy squad, santuy. solo squad. Sok Sarip. Rip bade naros semua Rip. Bade atunya. Ibu Saskrina teh aya. Guys. Minggu hilang Bu. Ieu teh pas sabaraha ieu teh? Agis ka mana Agis? Anu Hai kasabaraha Agis, sawer. ayo. Sawer Agis, ayo. mangrupikeun upacara masihan nasehat ti sepuh ka panganten pameget saatos nikah. Samemehna disayogikeun mangkok Wah, anu mau ngandung balik kelas ya mah. beas, koneng dikeuretan ipis, sareng permen. Mere nasihat dibarengan ku nyawerkeun isi mangkok ka panganten. Salajengna meuleum harupat. 7 gagang harupat atanapi nyere dicepeng panganten lalaki pikeun diduruk ku panganten awewe. Nyere anu diduruk diansobkeun kana kendi cai dugi ka pareum. Teras direcah sareng dialungkeun. Harupat teh lir ibarat ambekna lalaki anu bakal pareum diguyur lemesna awewe. Nincak Ripang, endog. Ripang. Mincak Salajengna Endog. Mincak endog. Nya eta mah teu pake curatnya. Mincak endog dilaksanakeunna saatos Endog ya, kadua panganten ngalaksanakeun akad nikah nyaeta mangrupikeun panganten lalaki anu mincak kana endog. Endog anu reksak teh ngalambangkeun turunan. Saatos panganten lalaki mincak kana endog, panganten awewe mersihan suku panganten lalaki ngangge cai anu aya dina kendi. Mersihan cai atanapi gumbah suku panganten lalaki teh mangrupakeun wujud tina bakti pamajikan ka salakina. Salajengna mupeskeun kendi. Kendi anu tadi parantos diangge ngumbah suku dina prosesi tanapi ritual nincak endog teh dipepeskeun bebarengan ku panganten pameget. Nyaeta salaku simbol anu ngalambangkeun mimiti bakti pamajikan ka salakina. Salajengna dina tradisi resepsi nyaeta aya huap lingkup. Salah sahiji acara nu mana dua panganten dihuapan ku kolotna sewang-sewangan, lajeng maranehna huap-huapan oge. Ngalambangkeun kanyaah kolot anu sarua gedena kanu jadi anak jeung minantu. Salajengna aya tradisi ngalepas japati, nyaeta ritual ngalepaskeun japati dina adat Sunda. Artosna kolot ngalepas tanggung jawabna ku sabab doanana pasangan ayeuna tiasa hirup mandiri. Salajengna pabetot-betot bakal kakayam, dua panganten silih betot bakal kakayam anu menang bagian panggedena kudu mere ka pasangan ngalambangkeun rezeki anu ditarima teh ku sadaya. Atur nuhun bilih aya kalebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Rip. Siap. Rip nanya Rip. Rip nanya Rip. Bukan si sawer. Yang naros. Sawer mangrupikeun upacara masihan nasehat. Tah kan sok aya segeuningan sawer teh bangsa koin dialungkeun. Tah makna tina koin anu koin bangsa permen atawa anu dialung-alungkeun eta teh naon ngabogaan maksud naon kitu ku naon dialungkeun.
Kunaonnya. Jadi naruhnya teh makna sawer gitunya, Cak. Oh, Mohon terus poin alus-alus. Ibu nanti ku abinya, Bu. Ripan jawab Mohon. Ripan. Ditampung ya, Bu. kan Bu bahasa eta teh sok nuju usum ieu ning Bu, nuju usum hajatan ning Bu. Sok dina pas dina acarana teh teu aya acara nincak endog. Eta teh kunaon Bu? Kan kedahna meureun dinya dilakukeun lah kan aya meureun maknana gitu nya Bu. Tapi kunaon ari ayeuna mah asa jarang gitu Bu nu ngalakukeunana Bu. Hanyir. Buru kocok heula kena. Bu lamun dijawabna ku kelompok sanes tiasa, Bu. Oh, siap. Abi nu Caca Salsa. Sakedap, Bu. Makna atanapi anu sok diawurkeun aya sababaraha makna. Anu nyimbolkeun sesuatu eta diantawisna hiji jadi terjadi beras nyimbolkeun kasejahteraan sareng kabahagiaan kanggo kedua mempelai. Pami kunyit mah disebut koneng temen. Nyaeta diibaratkeun sapertos emas. Bunga-bunga nyaeta harapan moga-moga kedua mempelai ka hareupna teh harum sauyunan. Pami uang logam kekayaan, payung ngalambangkeun kewaspadaan waspada Bu. Pami sirih nyimbolkeun kerukunan. Permen rasa manis saperti permen semoga kahirupan rumah tangga kahareupna teh ami salawasna. Atas Bu. Arif. Udah teh. Moal. Putri buru Putri mah gitu ih. Ripan jawab Ripan. Agis jawab Agis. Put jawab Put. Putri mah gitu ih. Adis anu bagian ini. Kuno lain atuh Him. Ah si Putri teh CS pokona malah. Aduh. CS. Ayo nu macakeun saha tah? Ku abi. Cing Rip, tong kitu Rip. Rip Lumayan nilai ya Rip. Lumayan ya Ibu. Kurangnya yang nilai Him. Astaga. Sapu. Panginten aya mah budaya tanapi tradisi teh dina nincak endog teh sada luntur, janten jarang diayakeun karena emang ribet terus jadi hanyir mohon tapi di beberapa pernikahan mah masih aya gitu. Jadi tergantung anu ngalaksanakeun. Bu, abi kirang puas Bu.
Atau meureun pami alasana kitu kan alasana teh nyalah ribet nyanyir atau meureun ke teh beuki dieu mah leungit atau budaya eta teh kumaha sok. Kan orang teh kudu ngamumule ieu budaya tuh. Kan Budaya tidak semua, hanya sebagian. Hanya Kapan sebagian, bisi? tidak semuanya. Kapan bisi Apaan punah? ya? Ari sebagian makan dinosaurus ge sebagian mati terus mati kabeh punah sok. Yuk angot budaya. Angot aya budaya ti luar mah kumaha sok sia kita leungit. Ya bah ieu mah sebagian kecilnya hib nu Heeh. Anu anu ngalaksanakeunna nya. Debat debat sok. Jadi kedah kumaha eta kedahna teh. Tapi kan itu tiasa memaksakan gitu misalkan mun aya nu nikah gitu kedah ieu soalna kedah ngalaksanakeun gitu. Tapi mun teu dilaksanakeun ke ieu punah tuh budayana kumaha tuh. Berarti kudu di generasi urang. Lamun di generasi sebelumna geus tereh punah, engke ku generasi urangna diperbaiki deui di Tah ku generasi urang dipunahkeun nya. Bener teh, Berda. Berarti ulah Lain. Kan tos terang aya tradisi memecahkan telur tah. Arurang sebagai generasi selanjutnya nya tentuna harus ngalaksanakeun tos terang oge. Kela. Kumaha mun teu kaumuran sok sia kumaha. Atuh meureun moal bisa ieu na ngamumulena tuh kita ambil deui. Arurangna nu Setan punah anjing. Him. Coba. Himsa. Kumaha. Kieu mungkin kanincak endog teh tidak hanya Sunda nya Jawa ge sami mungkin sebagian orang Sunda teh tidak menganut Respect. kebudayaan itu jadi hanya sebagian Sunda. Siap. Mun atas kabar. Atur nuhun. Atas ibu tos terang. Tim Sapa kena di palangan, Ibu. Nyabu udah itu. Itu mah. Ibu ulah buka kartu di dia tuh, Bu. Aduh. Itu, Bu, di SMP. Kade wisi skandal euy. Astagfirullahaladzim. Naon hei. Offset. Ibu. Aya efek nate Bu gara-gara henteu mecahkeun endog terus aya efek kana pernikahan teh Bu. Aya efek rumah kaca. Ya ada eta mah kapercantenan we. Temukeun Sarip. Kapan bisi him? Bisi. Oh, siap. Siap. Naon tuh Put? Gara-gara urang teh mecahkeun endog karena hubungan arurang kumaha gitu. Kalau Bu di SS heula Bu, jangan absen Bu. Udah Bu di SS. Panggil absen Bu. Perbar euy. Ya euy. Sok Bu. Kalau Bu nafal mah lah efek. Sok Bu. Kalau Bu ngasepan heula Bu. Ibu ieu teh ku ibu di ieu na Bu, di screen-na. Ku ibu di fotona. Oh. Bu ngadamel video teh Bu tentang ieu anu dipresentasikan. Ibu, ku ibu Bu fotokeun Bu. Pamisunatan kedah di
Sabu mau nikahan rame Bu sama Bu. Kajian abi lah jadi model lah. Bu, ku ibu Bu di ieuna Bu. Putrinya. Ibu abi ngirim salam ke Emin ya. Siap. Tapi buka. Ibu. Tuh. Intan udah Ibu. Tenaros. Burik Intan mah burik. Astagfirullah. Tari Bu. Sok Bu, gaskeun Bu. Kala Bu, sok Bu. Oh. Bu. Bu. Oh, sok Bu. Oh, sok Bu. Baik Andi Bu, baik Andi. Aduh. Ngopi. Terima kasih. Ibu terima kasih, love you. Nuhun Bu. Selamat Ibu. Ayo nu bade ngopi. Anu bade ngopi. Makasih Bu. Assalamualaikum. Bade ngopi ayo.